amat eta hudangna si Joni. Atuh teu nyaho. Coba atuh ya, ajak periksa ke dokter. Lain naon, bunda mesieun ja eta kena penyakit. Eta sia. Atumbung teuing dibawa ka dokter. Isin aya Bu, naik kitu mah. Dak naon kudu izin jeung ya. Emang aya daek teh hudang-hudang. Dih, atuh lah kitu Bun ngomongna. Hanggeus atuh, aya ka dokter heula kuari. Geus da ka ditu ya. Bunda kangen jasa. Hayang ngulinkeun si Joni. Syukur naon Min? Doang jelema panik amat. Teu naon Pal. Iyes. Bun, ulah ngomong-ngomong ke si Joni nya. Aya izin. Pal, Ki, aing nak keluar heula nya. Eta kunaon sih dah si Amin? Curiga aing. Geus lah ulah sok kepo ka urusan batur. Sari anak naon ka dieu? Wih, kitu bae si sama Bibi Alda. Gike maka dia gendek naong sang mantan. Ulah asal bae eta ngomong, mantan-mantan segala. Diguncir sakuaing bibirna. Tuh kabayang aing ge lamun juga bisa dikuncir karena kos joyo. Ulah kitu atuh Bibi Alda, si dikenyot ku aing. Yo kenyot yo jebur aing. Siapa kunaon sih? Serian bae dong jelema edan. Entoke tah naon. Aing teu kuat jeung bisa diledekan ku si Alda. Duh, aing geus baiklah. Aing. Aduh, Alda. Nanti aku ke rumah kamu. Lagundi dah. Boga motong to. Sosok hayang ke imah. Awewe. Naik naon sih naik kuda? Naik naon ben prima nyampe. Si mending bantuan aing dagang obat tegang. Daek teu? Obat tegang. Heeh. Obat jeung jelema tegang lain. Lain, plongo. Obat tegang. Apa plongo teuing sia teh nyaho obat tegang he? Tah. Oh iya. Heeh, nyaho kan? Henteu. Geus ya, sia foto, sia jadikeun status. Jelema pada ngerti gi. Foto ya? Foto ayeuna geura. Kayak sih namun misalkan dia ayeuna meuli, menang bagian teh aing tenang bae. Nah, jadikeun status geura. Kumaha yeuna? Kata-katana dijual obat tegang untuk memuaskan. Dijual obat tegang untuk memuaskan. Tegang untuk memuaskan sang istri. Sang istri. Ya. Ya si Amin kemana sih? Kebal amat, ditari terbalik-balik ih. Jual obat tegang untuk memuaskan istri. Si Egi jualan obat tegang. Lumayan nyejeng si Amin. Apa ku yang beli banyak? Olah ku yang belilah. Mi. Langsung yang order ya. Ke dia obatnya. Anda kantekan kayak mana aja? Tuh, itu tuh. Tuh langsung tuh. Boleh dia gi. Lah. Engke dia obatnya lah. Elah. Nyaho teh hargana sia? Teu nyaho aing. 500.000 nya. Dijakeun. 500.000? Heeh. Atuh lah. Geus nya, siap tanggung didinya. Heeh. Geus. Nah deh sia gi. Heeh. Eta budaknya plongo-plongo ge aya bae nu mesen kos kitu. Bingung aing kisah Esri. Assalamualaikum. Obatna ya. Waalaikumsalam. Mana Gi obatna? Ya, da. Berapa duit ya Gi? Eta 500.000 beda. Aing biasa ngajual ka batur 700.000. Buset, mahal amat obat kos ki doang Gi. 100.000 benya Gi. Da, kami nabi sama nawarna doang ibu-ibu pasar bae jing.
Daek mal ya, lamun mal di body ku aing. Mau dibikin ya 100.000. Moal. Jual 500.000 bae ya. Heeh, teuing kasih ama da. Oh, geus. Ya, Tah gitu jing da gercep. Ih. oh geus di tunun ya. Heuh da, ayo nya. Heeh. Iya obat bakalan manjur moalnya. Tapi sugan besi cocok jeung ayah. Kalau mau cocok ayah bisa meuli deui. Ya, kumaha cenah cek dokter? Bun dokter nage, aya ke perawat nu bikang. Nya teuing aya kudu diperiksa ku bikang. Jadi isin meureun. Honggeus ya, make obat ieu bae ya. Geus geura inum. Bunda karak meuli eta obatna tadi. Obat naon ieu, Bun? Geus geura inum be. Ya, cepet amat reaksina. Meni mantep heh. Aduh. Ya, geus hayu lah ya. Hayu ih, geus teu kuat ya. Hayu ya. Tanam ubi, tak perlu dibagi. Kalau punya rezeki, kita makan sendiri. Goyang pantat, goyang kaki. Kita nyanyi ramai-ramai. Asik. Cair. Adem. Wih. Ya, Mi, duitna angges motong 100.000. Wih, cair ya mantep. Nuhunnya ginya. Mi, obatna kene teu. Emang anu mesen deui? Ih, beusina doang, engke nu order ieu kumaha? Tenang bae Gi, loba stok mah aya segudang tuh di imah aing. Cakep. Geus jing, nya status di FB tuh di IG. Siap. Wah, mantep jasa ieu mah ya si Joni. Henteu sia-sia bunda meuli obat sakitu mahalna. Beneran imahnya bisa muaskeun. Bun. Tapi kunaonnya si Joni? Tedek leuleus-leuleus. Enggeus sih ya, kajeun. Jam bunda ge resep neuleuna. Tah hayang teuing aing ja isin. Ih, mun ku si bae mah nya nyeri deh, besi swet doang ieu dak kulit. Hih, kulebay jadi salaki teh ya. Kumaha jing Bun, tok kawawa mah ih. Nyeri puguh. Geus hayu urang neangan si Egi be. Geus naon nyangan si Egi? Tunggu sabi be milu. Bun. Geus hayu urang angin. Aduh. Oke, saya temu di dinya. Mana? Hanya kok obat heula. Stok biasa. Taruh dia. Iya obatnya ya. Tah. Stok pokoknya mah ya. Kudu cair supaya tak kejual kabeh. Bonusna tenang lagi gede. Gedenya, bener ya. Beli sih motor mah. Oke, siap. Pokona mah aman, sapoe ge beak pokona mah. Mantap, percaya aing ge ke siapa. Percaya pokoknya mah. Pernah. Woi Egi. Kumaha tuh dulu kusia salaki aing. Si Joni teu turun-turun. Ih, belon malah seri. Dah. Weh. Kunaon ieu sia? Pan bisa kitu eta. Aduh. Tah aing mantes minum obat ti si Alda menang ti mana meureun. Minum naon geura? Tah aing beli obat di si Egi. Aing teh nyaho eta merek obatna naon. Tapi cek si Egi obatnya bikin menegangkan. Emang sih tegang, tapi namanya kos gitu. Karunya batur, kos orai kobra. Kieu be. Aduh, aing min. Oh, berarti udah dibeli obat eta si Alda. Heeh, Mi si Alda. Longo dia men. Terus kumaha ieu? Teu nyaho aing. Kumaha si aing nyaho teu eta reaksina obat berapa poe? 7 poe eta bakal manteng deh gitu mau lulus-lulus. Eta sia. Wah, si Atuh kumaha tuh ieu? Jal karunya salaki aing jadi ieu.
Ini patahkeun bae patahkeunnya. Dek mempotong. Bol, kumaha. Emang sih jualan obat anu bisa ngelembeskeun gitu? Bisa tuh nyawa. Waalaikumsalam. Ayo naon nih rame amat. Dia tuh siapa itu? Ada. Eta kunaon manehna? Eta biasa. Nyana meureun teu kieu-kieu aja meuli obat kasih Ege obat penegang. Tah penegang meuli di aing ngetok cer obat penegang eta beuh reaksina bertahan 7 poe. Ngeunah meureun sia Oh, si ada. Atuh ngeunah sih, tapi karunya selaki aing. keruya amat jeng. Pucit. Balik. Pantal lawan aing Anak mah. siang kena kieu bae anakna. Hapus dia minta. Geus ayo balik. Korek kobras jangan kombe. Bunda. Geus ayo ya balik ya. Bong izin bol. Atuh kudu dikumalkeun deui eta. Geus ayo balik. Bon. Mau balik tah, geus awas ge. Bon.